Durennya? Ah, bagus. Iya bagus ini Pak. Sabaraha itu teh? Hah? Sabaraha? Ini 500 Pak. Oh, 500. Iya. Kamahalan teuing 500 mah. Man, kemahalan ting Bapak atas iya yo Usia aduh. sabaraha tahun itu teh? Iya. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Setahun deh Pak, atas tahun Pak tuh. Tereh berarti buahannya, Pak? Tereh Pak. Oh, kenailah 300. 300 batu. Sama kamurahan ting Pak 500 Pak. Aduh, 500 mah tuh can kuateun harga 500 aja yang kieu mah. Soalnya ieu lila keneh kabuahan setahun deui. Waduh Pak, cepet ai duren mantong Pak, cepet nih. Aya keneh teu nu salian teh ieu. Tuh Pak. Oh, iya coba. Ieu sabaraha? Hah? Ieu sabaraha? Ya 300. 300. Kendai itulah, nu ieu mah lila kabuahan komo ieu mah. Ini 300 Pak itu. Oh, itu pada kebesaran Pak, besar. Ya udah jadi itu 300 lah. Kemurahan ting Pak. Berarti 300 nya Pak. Jadi 300 lah. Hah? Jadi tong loba itu ka dieu jeung ieu mah, jeung kami mah. 300. 2 3. Enggak nambah. Enggak, pas. Kan lama kabuahan age. Kayaknya. Oh, ijab kabul. Ada sejarah regio di kebun air. Ya abri sekali. Jeung si Abah dia naon? Bah, kenaon, Bah? Bagus, Pak. Sapa tuantong nih, Pak. Siap, siap. Sebentar lagi, Pak. Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Lain kunaon je ka kebun abdi aya naon je? Oh, kami teh meser ieu duren. Ti saha? Ti dieu ti Abah. Nah, dari manu abdi duren ge. Kan kami tidak tahu. Nah, make berenang. ngajual duren batur kok Bah teh. Inget teh. Naon inget naon? Pan urang teh dua minggu ente dibayar-bayar kapaksa we kan. Naon anu teh dibayar teh naon? Eta gawe urang nih sebarang 2 minggu teh denge dibayar ku maneh. Lain kudunya nyahoanan kieu ngajual kadu batur. Kasupna ieu teh maling mun kieu mah. Lain mah. Kasupna tanpa aya jelmaan maling wah mogaan mah. Bayar ti kamari ieu ka urang teh dibayar mah. Bayar heula hutang kamari ieu. Dengekeun. Ti kamari ge lain teh di rek dibayar di teleponan teh aktif kunaon? Astagfirullahaladzim eta si kakek mah Kita dicopot duit teuing ka imah Abah ning eueuh di teleponan teh diangkat kunaon di SMS teu ngabales. Berarti Abah teh butuh duit. Aduh lain teh butuh duit kakek. Da butuh duit besar area oge. Eta harga sabaraha digeunakeun ieu? 300. Kan duitna. Bukan masa Kan dia teh dibayar heula hutang. Nyahoanan Bah ngajual ieu batur. Stop. Ieu teh sabenerna punya saha? Lah bah. Kieu Bah kieu deui pun jauhkeun. Ieu teh tanah anu abdi. Ya. Kadu plak abdi, si Abah mah teu melak. Ngan pedah abdi, si ieu teh damel si Abah teh kengen 3 mingon. Ku abdi teh acan dibayar, da sanes teh rek dibayar ku abdi oge Pak. Di teleponan teu diangkat, di SMS teu dibalas kunaon berarti teu butuhan duit. Da duit mah sebenarnya mah aya di bumi Pak. Iya. Kunaon ieu nyahoanan ngajual ieu? Astagfirullah. Lain astagfirullah nyahoanan kakek aing teh butuh pisan kana duit teh. Tan boga beasan naon di imah teh kakek. Upami butuh dongkap kuduna ka buminya. Ya. Tuh. Dongkap Sok kumaha Pak jalan keluarna. Enak mah kieu Kumaha we. teu Bapak panguruskeun Pak. Solusi yang terbaik. Berarti kakek teh punya hutang ke Abah. Iya. Terus pohon ieu teh punya Abah, Iya. punya kakek. Iya. Alangkah baik kita kita selesaikan aja ya. Iya. Ya. Paham? Ini bayar hutang ke sini, Iya. uang yang duren ke sini kan. Oh, kembalikan. Kembali. Aha. Kembalikan. Uang diambil dari sini. Aya di dieu. Nu benar. Untuk urusan yang ieu. Awas kamu teu bohong. Bohong mah. Mau mah kudu ngabalas Udah, santai. Nah, Hati yang sejuk, yang nyaman bicaranya jangan jangan. Ini kan sesama umat muslim, harus baik. Oke? sok Udah, dulu uangnya kembalikan kembaliin. Jadi mau jadi Bapak teh ngopetan ieu duren teh. Moal jadi dah soalnya ieu teh can beres permasalahan jeung ieu. Kan ieu punya kakek. Iya. Kapan kakek adu sametan ka abi Kan teh. beda deui aturana, Bah. Beda deui aturana beda. Beda deui. Ieu punya hak orang, nggak boleh dijual. Oh, Kan yang punya ieu. Ya udah diamankan uang mah. Ya, Ini mah diamankan uang dulu. kami. Oke? Iya. Selesaikan dulu Iya, Pak. ya. ya. Bah, kami Ya, balik ya. kanan. Oke, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.
Segara-gara maneh da kakek gitu teh mah. Lain gara-gara maneh, matak ai jual beli, kudu aya nu gablegna. Ieu mah sora jeung maok kieu carana mah. Lain mau kakek orang mana gini lagi hutang sakada orang butuh pisannya butuh pisan ya orang teh can boga beas can jajan budak kadaguan maneh hese sia teh Terus, beres ngabangkongna? enggak sia dijual kurang bimona Beres ngabangkongna? heuh Beres. heuh Dengekeun nya. sok didengekeun Urang abah teh datang ka imah. heuh Lamun teu boga duit mah urang jual we atuh kadu teh. Leuwih alus eta. Menurut aturan agama. memang eta ge leuwih alus kakek maneh teh sok hese ditagihna kurang teh hese Hese lamun teu boga duit, lamun boga duit mah hese. Moal. Oh, geus kaharti, Yo. paling geus kaharti. Yo. Ah. Tieu oge geuning abah. Ke kasbon, bro, dibare. Ke kasbon, bro, aikeun aya mah. Aikeun abah mana-mana atuh. Aikeun mah abah jiwa jeung maling, teu meunang. Ngajual dina tanah batur, kadu plak batur, abah mah hayang ngeunah hukum. Dibayar sama pagaweanna tenang. Ayeuna ge ka imah dibayar. Kantun ka omong si kakek mah keun ka omong. Berarti mung dibayar. Wah, lain mung Hah? dibayar. Hah? Pokona mah lamun kade lamun luah kitu kakek euy, pokona geus gawe bayar, ulah ditaunkeun keula aing pun cuat siapa daripada kitu mah aing sia ah. Kumaha? Jadi pamekeun urang teh kakek nagih wae ka maneh. Sok ayeuna rek kumaha? Hah? Ayeuna rek kumaha? Mantau ge geus daripada kitu mah aing ah. Dari urusan yang mana tuh urusan ku sorangan teh mah. Ulah jualan karena kadu batur, umat di kebun batur ulah. Soal hutang lain deui urusan teu meunang jualan teu meunang. Memang eta ge teu meunang. Kan urang pagi tak butuh pisan kakek. Abah cek Cuman eueuh ya urang ka imah eueuh. Mata HP aktif. Geus uruskeun urusan bantok geus bantok lah. Gitu mata oge adat eta mah nya. Teu beunang dibenerkeun, memang dak teu meunang atuh ngajual kadu tanpa anu gablegna. Teu bener. Mantau ka itu jiga aja. Mantau ka itu. Ai teu butuh duit mah lamun butuh datang ka imah ayeuna kana dibayar. Mata jangan kakek bayar kan pagawe teh ulah diantep gitu. Aing butuh pisan. Daripada kitu mantok aing mantok kakek bantok geus. Ya semarangan rek dijual eleh sia malak henteu nanawan henteu. Soal eta mah aya mah jeur wae rek mantau mah ka ditu aing mah moal taun ditong datang di ka dieu. Taun butuh duit datang ka imah pon ku aing dibayar lah sabaraha oge sok ayeuna mah. Ngan geus tong gawe di aing atuh sempat ayeuna mah geus. Pangacau hungkul nu kitu patut mah bener.